Si Haji ini bawa mah kejeng hayang karewet dan bari ngisburit pas nyiram teh bari bawa ke pamajikan henteu deh bakal bisa jadi masaknya si Haji bari jika areueuh sih jika nanya deh ya gitu Ji Haji cing bari ye gitu mah nya heuy molor meureun aing jeung beurit jeung naon tungguna geuning di dieu jeung ripuh deh teh balanteng nguseup aing jujur badog gitu ku aing sugan teh alus jernahan dengan las gedung alhamdulillah ya Allah ini ya udah tahu keburu burit ini kayak bisa hujan nih hoream gitu dan kewajiban sama nahulan ya gila gitu sejilah deket dari mana Rana lain oh palingan itu jalur apa yang mau nggak itu sekedeh ganti Rana anjir anak negeri ya gitu boneka si Haji kan tadi masukan di saling Rana tadi mereka si Haji kan mana si Haji teh gablek pemajikan baik teh saling teh gablek salaki ini kan jadi itu nah gue bengok si kalan gitu tapi si Haji na ini kan di imah mun juga nama pasti nama di imah soalnya bengok si kalan ayah berarti lah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RW tuman di mana tadi meni? Oh, si aing atuh. Untung aing jantung temurah guys ya. Si Haji kemana teuing sidikeun urang ge nungguan teh ieu juga pesenan tuh pesenan naon si aing eta kerewedan si Haji yang kerewedan aduh gaya si kehed ade kehed sia kulit ieu sa eta nu kitu lain kulit sampo kerewedan di mana-mana kulit sapi kulit munding kemana si Haji na teuing molor meureun tadi siling dia tapi gue saha bae lampu hurung ini kemana si Aryan Tara aduh tadi ayo nungan li lagi kesal tadi ya di isu nu saha pematakan mana tadi mereka data aja deh si Haji heula mumpung teu hujan siling atuh lah mung dia siling dia mumpung dia hoream ka imah lalu bisa deh aduh anjing selain mah tuh lengan keram jejer gitu gitu nah kunaon darah tinggi lain mesti kuat yang ngusip bari dek ngusip dek ya naon kayak deh iya sok sebenarnya tuh sering geus aya tanda tangan mah tah 1000 tah kop 1000 tah ku RW sarangan anjing marales teh keur nyepeng pulpen tah asa kumaha gitu anjing bisa ngajak ke nyogok bari 1000 ongkoh deh paduli atuh 100.000 gawe 1000 mah teh jadi 100.000 tamah-tamah keur meuli pecing ka ieu mah mun 1000 mah tanda tangan ge mau aparat nya kumadinya we bari tepuguh tanda tangan teh keur naon atuh geus aya sasa teu ngomong sasa tanda sorangan geus diburuhan anjing keburu hujan bae aing geus nungguan lila aing si Haji eueuh tadi dek nguseup aing teh tulus da duit dibeukeun heula eta 100.000 iya anjir mahal kan marukana kerewedan ieu onta eta mah teh nikmat euy
Pasti kalau hujan yang separek gitu Ini 1.000 mau ditamani. Teuing. Duit lagi dibelikan eta tuh nawar RW. Oh tuh. Dewe kerek balik lanya buru balik kerek oh usaha aja mah. Nya. Ya, hari tuh mana segede mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Hujan. Ini separek kieu Pasti kehujanan nih mun teu buru-buru teh. Si hujan bae teu mau payung. Wah, buru-buru ieu mah. Bari geus burit kieu. Udah tahun ngobak keneh teh. Anjir. Nah, ikokod main mampir doa we nu sekawan teh. Anjir, mah aya nu sekawan. Bari geus jauh, bari geus burit. Udah tahun ngobak keneh. Bae 100.000 ngomong teh. Hitung-hitung ieu mah nambahan tadi we keur mendatangkeun. Heeh, bae da mana naon meunan. Karena we poho teh suka inget. Mangga we. Jeung geus burit deh. Kemana si Hajinya? Ih, kresek lagi mana, oi? Murah gitu. Wah, si RW im anjir. Geus ka mana deh? Cenah ge eta kokodna ku ngopepangna kawas nu palid anjir segala dirampit RW. Aing mah euy.